ditutup ranai mamahna di payunan hidup parantas ayah mamah nu ngakandung hidup salapan sasih lamina ku kituna dangukeun ku hidup jentrengna sarakat capi nu ngageterkeun kana mana jumritna sora suling nu mata nyuat-nyuat kana hate gelis ayeuna niatkeun dina hate hidup rek bebersih diri ku kituna sumangga sumujud di payunan mama sujud di depan mama dipegang tangan mamahnya dipegang tangan disun panangan mamahnya Mama, Andri cintaku Abdi. Danget iya. Masih diset panangan mamahnya. Abdi bari kedalisan ke mama. Kadade sareng kasih mama parantos kata Abdi ku Abdi tanpa batas nyana. Mama, Abdi nyuwun pangampura ka mama. Abdi nyuwun ridho ti mama, Abdi nyuwun restu ti bapak. Dirangkul mangga harewoskeun wajangan-wajangan mamah kanggo putra-putri mama. Oke doakeun mugia putra-putri mama dina maning salagani rumah tanggana sing janten kulawarga anu sakinah mawadah tur warohmah sing kacai jadi saluwi kadarat jadi saloga kacai sing getol mandi nyatana sing getol bebersih diri kadaratna sing getol salat sing getol ibadah gelis kasih disun keningnya mama putra putrinya disun pami parantos pindah ke bapak malih ke bapak malih ke apa kasep ngalih ke apa sami dicepeng pandangan bapaknya disun pandangan bapaknya Hampura Abdi tidak sadis kata kaupatan Abdi rumah Abdi seueur dosa ka bapak Abdi seueur ngalawan ka bapak Abdi nyuwun gede hampura bisa ujung rambut dugi ka sausap dapak Abdi nyuwun gede ridho bapak Abdi nyuwun ridho ti bapak Abdi nyuwun restu ti bapak Abdi bade rumah tangga mugia rumah tangga Abdi duaan siking sapaat tidak makas gelis kasih putra putri apa sanaos hidup temen tapangampura di bapak gelis kasih sanaos hidup nyuhunkeun doa sinareng restu ti bapak geus kewajiban bapak ngahampura hidup duaan geus kewajiban bapak ngadoakeun ngawidian hidup duaan gelis kasih berang anaknya doa apa marengan hidup duaan semoga dirangkul apa nak gelis kasih